kumaha ieu teh anger teh paman wang sulande Arjuna teh bapana pergi wa kaula uana pergi wa ari Gatotkaca urut kabogohna pergi wa ari anjeun eyangna pergi wa ari Mandrakomara nu bogana pergi wa dikamanakeun disumputkeunana pergi wa ayeuna ku salira sok kaula salakuana pergi wa wajib neangan anakna di mana ayeuna cukring iya mau meuni kicu-kicu mah jadi membuat melit kakolot cek harti kapan tadi cek anjeun humna nu boga teh nyeka anjeun parantos nyaurkeun yen cenah Mandrakomara teh nu bogana pergi wa satiap nu boga nu nyerah tah ayeuna di mana pergi wa ayana itu anger nah cek anger saha kitu naon anu boga pergi wa bilih salira teh acan uningan anu boga pergi wa teh bangsat nya cek mangge bangsat kita tadi pokli bangsat ngan can pok dari nah teh wungku rek pok da kapiheulaan nyarita ku anger ke kaur nyarita ngan bangsatna teh jauh ti dieu si Gatotkaca lamun kitu carana Gatotkaca ulah kumaha paman upami urang saya marakeun bae kumaha Arjuna saya marah kumaha sing saha bae urang jalma urang mana bae saha bae anu bisa mangihkeun pergiwa tina tangan bangsatna kabawa oge kudu mawa saksi ta eta anu bakal jodoh pergiwa kumaha saya tuh pemikitu macarana satuju paman saya ngiringan mah ngiringan bade ngiring salira saya marah ya bade milarian bener ya sanggup sanggupan saraya saung manung sanggup Gatotkaca Allah bade ngiring saya marah naon milarian putri kacau ada si eta bangsatnya eta kan nu dihaya dah eta atuh nu dimaksudna ge ku batarakna keune lah putri lidah mangke kumaha aing lah bogoh kapergiwan teh waduh entong aduh bogoh kapergiwa jujur bogoh kapergiwan teh bogoh mau ieu nah saya teh pipilueun teuing cingnya teh ngawakilanna dek mah itu nu boga hadasna eraeun jiga nu asa-asanya nya jiga nu asa-asa malum deket mitoha jelasin Ya. ngomong kana mah bogoh wa bogoh cing tarik atuh bogoh wa nun lamun bogoh kapergiwa sanggup neangan pergiwa sanggup sabaraha poe sangem 2 dinten coba maka jeung neangan awewe neangan sanggup 2 poe nanti ieu mah yakin setan nu maling setan nu nunda pangakalan ieu mah pangakalan eta mah kudu antep lah bener timbalan lamun bener sanggup hayo ieu timbalan pamit wa mawa saksi bade astajinga dawala nya ayo fara para Kurawa budak kata urang oge Gatotkaca sami lu mampah milarian eta pergi para Kurawa dina waktu eta kayak karya para Kurawa kumpul timbalan kieu sararea urang kabeh ulah wani-wani aya nu rek neangan pergi wa urang masalahan di dieu urang cinglaliu di dieu dina jero waktu 2 poe nah naon maksudna keun da janji oge mang teh datang ka dieu rek ngawinkeun budak Mandrakomara ka pergi wa eta teh ayeuna si Gatotkaca rek neangan da moal henteu si eta nu maling si eta nu nuna si eta nu nyokot deui da puguh si eta nu bogoheun politik mah politik resna keureup putri lidah mangke lah hareupeun geusna tenang ulah neangan ulah mah cicir dieu ngan dengekeun dak-dak lenge ceuli lamun si Gatotkaca geus datang mawa awewe mang bejaan deui urang jorang ka manukana timbalan tiulah hija
kacarios di negara ujung Maruta Prabu Lodra jeung alabinga sakalangkung ku kasumpinganana ieu utusannya Tanarai na ku anjeun kakasih Arya Kumba-kumba nu parantos hasil ieu anak pergiwa anu tina waktos eta barang Dewi Pergiwa bade dipaksa margi da puguh alimun bade tikah ku dieu hingga Gatotkaca sareng Asta jingga dawala ngamuk nguak ngawit sareng senang ngamuk di luar langsung ka jero anak Pergiwa atuh ieu raja sareng Arya Kumang masing pati tumakaning perlaya ku ngamukna Gatotkaca hingga ieu sirah raja diteuteupikeun fakta oge surat-surat karajaanana dicanak pikeun fakta nyaeta dina mangsana nyangakeun ka panengah Pandawa atuh Pergiwa binga sakalangkung ku ayana parantos kacana ku Gatotkaca dua dinten ti kajadian ti harita hayaan di Madukara para Kurawa anu nuju masanggrahan surak abal-abal surak kenalan si Gatotkaca hasil aya jorak kakak atuh jorak diterima ya penoda malatu putra Pergiwa ngaturakeun sebab bekti kukunyupan dengan Kangjeng Rama oge Kangjeng Rama wa ditampi nuhun geulis ditampi geulis Kasep Arjuna ulah kaget jama geuning kasepuhan kombayana itu Sakini, harus syukur. Parantos kauninga ku salira paman aya punten deui mangga kaula nun yen Gatotkaca nu parantos hasi nyanak Pergiwa gitu kuduna Gatotkaca da puguh kapilanceuk Pergiwa kitu kuduna antara dulu jeung baraya mah kudu saling belaan kumaha ayeuna tah tuluy sandi da puguh Mandrakumara bade ditikahkeun dina waktu sia bade dirapalan ayeuna mah bade naon nyusul saur Arjuna ngudag kecap Arjuna janji yen ieu Pergiwa teh dikawinkeun teh ka Mandrakumara margi panglamar parantos ditampi itu paman kumaha rai aduh
yang ngakeun we atuh Karaka Batara pemiki macarana atuh geuning Kakang deui yang ngakeun di kumaha ieu siapa kapan Gatotkaca ieu teh anu hasil saemara nah saha nu nya tujuan saemara kapan memeh Gatotkaca ngiang teh kapan tadi teh oh mangkukna teh yakin yen teh yakin Gatotkaca sanggup neanganana oge salila oge ngayakin kasanggupan tapi mana buktina hasil riungan kapan itu perjanjian sararea teu bisa perjanjian mah kudu diteken ku sararea mana buktina gempungannya hasil gempungan mah kudu diteken ku sararea mana tanda tanganana faktana itu pambar atuh ayeuna bade kumaha saira dek ngabinikeun budak har kapan Gatotkaca anu hasil saemara naon neangan putri dari neangan si eta mah naon da si eta nu maling si eta nu nuna si eta nu nyokot deui pinter si eta mah da pinter jelema turunan siluman masih mau ge Gatotkaca kaulah pindah ka hareup selailai di mana dia parantos ngabantun putri pergi ba di negara Ujung Maruta coba make jeung ngarang segala Ujung Maruta sekaliannya Ujung Pandang itu di Ujung Maruta ai eta Ujung Maruta teh di perbah mana ayana ai Ujung Maruta teh nyatana di hiji tanah anu nyonol ka lautan disebutna teh eta Ujung Ujung bangsa naon bangsa jin eta negara jin coba kulantaran mung dinyatakeun make jeung negara jin nanti supaya ulah diteangan eta mah eko cing mah we asup akal teu nya asup akal sieun teh mah sieun hasil jeung saha ka itu asta jinga daula bener di mana percanten Maharsi Kamayana anu sakitu merelena Gatotkaca ngabejakeun pangalamanana henteu naon teu percaya naon margina si Gatotkaca teh jelema terkemuka si Gatotkaca teh jelema terpelajar si Gatotkaca teh jelema sakola piraku teu bisa ngarang nu kitu-kitu acan ngarang teh mah ngarang lah mangge apa ngarang tetep we si Gatotkaca anu maling jaro setiap-tiap jelema anu maling kudu dihukum teh si bangsat angger Batara manggunangkeun wae tah abongkena kudu kabawa angger Batara oge terlibat kudu kahukum dah pembela saraya-raya kaula nu nyangakeun Karaka Batara jadi teu percanten Gatotkaca kitu henteu margi ngarang mah Gatotkaca narima yen Gatotkaca ngarang henteu naon margi aya fakta naon ieu aya serat kerajaan cobi tinggali paman naon ieu ieu surat kerajaanana cikan yang bertanda tangan di bawah ini saya Mahaprabu Lodra Jenggala Prajang Negara Ujung Maruta percanten tertanda Prabu Lodra Jenggala percanten henteu naon margina henteu margina dina jero waktu 2 poe piraku si Gatotkaca teu bisa nyieun nu kieu nyieun lah karangan si Gatotkaca teh jelema sakola teu bisa nyieun nu kitu patut acan mah piraku nu kieu di fakta coba disoekeun Gatotkaca komo ayeuna loba fotokopi jadi kesimpulan tetap si Gatotkaca kudu dihukum siapa bangsat Gatotkaca aya fakta seperti eta aya naon Sirah Raja mana ya astaga bawa ka dieu raja bawa ka Sirah Raja bawa betul yang manggul hulu aing meuni burat ke dulu oh hiji 2 kilo sak ya ya ta jeung ningal manusuk wae teh punten sorry si gelo sia persanten Maharsi Kamayana ieu sirah buta
percaya nu kieu mah sirah buta. Percaya ieu sirah raja ngaranna Prabu Lodra Jenggala di negara Ujung Waruta? Henteu. Naon margina henteu? Ya. Sabagian gede rakyat di negara Pringgadani teh buta wungkul. Ai kitu tak ayeuna arimi boga anak mahkota dekawin kudu ngayakeun bukti nyatana sirah buta kapaksa meureun ieu mah meunang nyokot teh titawanan buta anu dihukum kapaksa dipencit dijieun fakta dijieun kurban supaya anak salamet jeung turta tulus kawina. Iya sirah rakyat nu kieu Nya sirah rakyat negara Pringgadani sabagian gede ge buta rakyat di negara Pringgadani diteuk-teuk ye huluna. Manya eta sirah rakyat make mahkota kerajaan, make mahkotanya di toko ge loba meuli mahkota mah gampang. Kitu tetep sih gaca kudu dihukum. Gatut kaca. Teu dipercaya. Nyangakeun we. Aya saksi? Aya. Saha? Si Astajinya Sanggawala. Suci cina ka dieu? Iya saksi ya. Aduh, jadi saksi berat dulu. Maaf ya berat. Berat jadi saksi mah dulu euy. Ditakeun nya. Nu nya dinyakeun lain dilainkeun kan. Sing jeger. Saksi mah. Doakeun dewe cing lancar ngomong euy. Asal napake dina hukum. Sama teh kuring ka Hug operator geus Lageun. Aduh, operator teh naon euy? Operator teh lamun dahar di restoran tara mayar gitu. Kayaknya. Punten sih. Kasepuhan kapenggeran. Tong make jeung punten deuleu. Ari palai we diajuin. Bener mana Astaji enggak jadi saksi? Sumuh. Di mana maneh? Abdi teh parantos ngabantun putri. Jeung saha ini? Sareng Juragan Anom. Saha deui? Si Monyong. Saha deui? Abdi. Nah, mun di si Monyongkeun pisahnya euy. Ngaranna we paranyakan. Padahal ngaranna we da yang ngaranna Wawan gitu. Di mana maneh? Di Ujung Maruta. Di mana Ujung Maruta teh? Di sisi laut. Tanah anu nyono ka lautan disebutna teh ujung. Lamun tanah anu ngelok disebutna teh teluk. Lamun daging nyono tina juru panon eta teh saleser. His, nah sama jeung dileuwihan jurig Kana saleser. Hasil pergiwa di bawah parantos. Saha anu maling pergiwa? Anu maling pergiwa teh Arya Kuma-kuma. Dititah saha? Dititah Raja Mahaprabu Lodra Jenggala. Hasil timu. Persanten Maharsi Komayana yen Astaji jadi saksi? henteu. Naon margina? Si Astaji teh pawongan singa gegaca teh kitu-kitu acan mah piraku. Jeung si Astaji teh jelema butuh. Dibere 10.000 ge titah ngomong kitu daekeun jelema butuh jelema kokoro kieu mah nu kitu patut jeung saksi murah suatama tuh. Wah, jadi percaya. Kesimpulan, Tetap singa gaca kudu dihukum, si Astaji terlibat jadi saksi kudu kahukum. silaka aing dihukum dulu. Berarti ge bisa mau hayam aing rugi dihukum jadi dulu ya. Kumaha kan begini. Tapi katitah minum eta dulu. Gitu kan. Rujak alpukat. Tong deui ya tukang. Paur. Aya sajabat eta? Aya. Saha? Si Dawala. Dawala. Punten kulan punten doakeun dewek jadi saksi euy. Mudah-mudahan Punten Gusti. Dawala. Abdi, Bener maneh di mana? abdi kulan. Di mana? Abdi teh ti Ujung Maruta. Geus naon? Ngabantun putri Jeung saha saha init. Juragan Anom abdi serang ieu pun lanceuk si Pegek. Wah, nya si cek punya teuing. Oke. Oh ning tadi nyebut monyong ka kuring. Wajare dari ngalanceuk ka Adi. Hasil putri Parantos. saha nu maling? Arya Kuma-kuma. Dititah Kurajang. saha? Lodra Jenggala. Persanten Maharsi Komayana. Henteu. Naon margina? Sarua jeung si Astaji tadi. Dibere udun sabungkus ge titah ngomong kitu daekeun jelema kokoro kieu mah. Ceuk mau ge mun aswata mah. Jadi saksi teh atuh wajar.
aja mah kitu patut mah jeung saki pawongan ongkoh. Jeung cuaca mah lagi pawongan. Kumaha tuh? Kapaksa sidawala oge milu kabui. Jadi saksi. Urang gua aneh gapleh nanti di jero euy dah. Mun dibui mah. Sigot kaca tetep kudu dibui. Kaca. Ulah. Fakta aya seperti eta. Oh iya. Naon? Putri nawe taros. Tata. Pergi wa. Gelis pergi wa. Taulanun. Sami ka dieu. Aduh, sadaya-daya para taulanun. Sadaya-daya semaka sangakeun ka nyupan jenengan wa oge Kangjeng Rama. Nuhun gelis. Oge enyang kaulanun. Hak nuhun. Yai kaulanun. Di mana ieu geus? Kaulanun, kaulah teh ti nagara ujung Maruta. Nah make jika itu Di Canak Waria Kuma-kuma. piwarang sah. Piwarang raja kaulanun kakasina teh Prabu Loda Jenggala. Saha nu nulungan nyai ka itu? Anu nulungan teh Engkang Gatot Kaca. Saha deui? Astra Jingga. Saha deui? Mangdawala kaulanun. Salamet nyai. Salamet. Maharsi kumayana. Ieu. Persantan ieu putih anu sakitu jantrena. Henteu. Naon margina? Ke badana Rasulullah ka putih. Gelis ieu yang. Pino damel yang. Bogoh mana? Ka Gatot Kaca jeung ka Mandra Komara. Ya kaulanun da puguh ka Engkang Gatot Kaca mah. Kabogoh kaula tiba heula. Jadi bogoh ka Engkang Gatot Kaca. Asik dunungan aing meunang. Jadi bogoh kau Kaca. Teu pino. Anger Batara. Wa Tageningan si pergiwa teh bogoheuna nanti ka Gatot Kaca. Kitu pasti di jalan teh di Badamian. Cenah meureun nyai, engke teh di ditu dina waktu sidang teh kudu nyarita teh kitu. Meureun cenah meureun engke teh dina waktu sidang teh kudu nyarita kitu. Pasti da puguh-puguheuna na ka Gatot Kaca. Da moal henteu di bejaan di jalan cenah meureun kudu ngomong kitu tah. Tetep we masih Gatot Kaca kudu dibui. Ayeuna pergi wa tetep kudu dikawinkeun ka Mandra Komala. nepi kaki itu. Kumaha raya? Nyagakeun Karaka Batara. Dagur kayaknya si Gatot Kaca dulu ya. Sok kayaknya horek nepi ka perbah mana. Puter lidah mah jeung Mang nepi ka perbah mana. Moal ele dorna mah. Sanajan anger Batara, moal bet nangtang Karaka Batara ananya. Danya. Ya. Silakan ribut ini yo. Ya. Pasti. Kasidawala siapkeun kitu dekol euy. Hah? Iya. Urut mulahan suluh kitu siapkeun euy. Ya, Ulah lalabora lain saeutik kitu jelema urang Kurawa teh dulu. Ulah mah lamun jodoh der we ribut. Ngamuk euy. Ngamuk kan? Oh dik dikeluarkeun Aji Buraja Musti mah. Buraja Roromeheun mah. Ngamuk. Ya. Siapa tanya? Upami kitu anjeun nangtang Karaka Batara. Coba deh kumaha deui puter lidah jeung Mang. Punten. Kumaha urang saya marah deui paman? Saya marah kumaha? Urang adukeun ka Gatot Kaca jeung Mandra Komara. Jadi Saha nu eleh eta kudu balik. saha nu meunang urang kawikeun? Sok. Sok tanya heula si Gatot Kaca. Gatot Kaca, Ulah. bogoh ka pergi wa? Bogoh wa. Wani gelut Asa. ka Mandra Komara. Wantun. Tong ku juragan anom sing ku abdi ge. Cicing. Cicing teh pepe luar. Oh iya abdi jeung dorna tuh. Abdi mah wani panco jeung dorna lah. Asa jeung nu kedena we aya nyaho. Kitu tak kasanggupan Gatot Kaca. Tanya. Kasep Mandra Komara. Tolanun. Iya, Bogoh ka pergi wa? kam tenan. Wani gelut. Kasaha Gatot Kaca. henteu. Anger Batara. Kumaha?
wakil kasaha Aswata mah sok Kaca Saya Pak. Aswata mah Ulang. ya ka mantra kumara Dan tenang. wani gelut Masa kagak Kaca Bogoh dah kaulah teh domba rek diadukeun. hari itu kurang mah Yuan Ampun, tuani. behe karena replek jelema teh itu dibawa milu teh tamu we si kunyuk kawani kabeh Gaya. pun balik para Kurawa baralik lu panuju sia rai tapi kabaralik ku harieu atunaha rai terwi ka kitu aduh Gatut Kaca anak mang Baula nun paman. hampura Sawang suna. parentos ki menjadi pan kawin ya kebayangku na juragan anom murun euy kebeul teu papangih jeung kabogohna di leuweung bari jeung angin ngagelebug bari lumpat lalaunan teh geuning engkang Gatut Kaca bari lumpang lalaunan teh slow motion dia bari ngulilingan kai gabrug teh euy dikenyang gadonan teh kaluhur celengok Kulantaran dewe kabita kapaksa aya begu di dinya teh. Ngan hanya ka begu na lumpat dieu. Ada bukan turunan ti begu. Peduli ceuing dieu. Ceuk dewek teh bari lumpat ka hareupeun bagong begu. Ampun aing. Hai, aulanun atuh aya nama urang ngunyukan ka Aceuk Ratu di Pringganani. Sae Hampura Mangga Kaca Sawang suna paman. tadina sandia atuh Yai naon nu pihal oge kedah gempungan heula sareng dulur-dulur. Naon nu paha kajadian teh maoleh kieu upami anjeun masih kaneh Ka pangaruhan we ku kumaha teu pino. Hapunten mere ka Batara anu mawi ulah dume hampura beunang dipenta der kasalahan di jinjin. Atuh Dina sandi mana Kakang Semar? ieu nun Pak tereh eta urang nyawer deui da sejeung sanjana cu Tereng nyate dia. tereh nyate deui wae jang pesta moal 40 poe 40 peuting abdi ge minta modal we dagang udud nek minta modal we sajabana ti jadi bagian konsumsi teh dagang udud abdi dina mangsana pesta heug ya cu Tereh rabi deui dioleng pangantenkeun juragan Anom kantun wawartosna we ka itu moal teu heuyahan leuh pesta cu nya moal teu turun bantayan atuh cu meuli kana pencakaki mapae kana riwayat nyuk curug kana galur timuna ieu lalampahan wayang golek dugi ka dieu bae rupina dina lalampahan Gatut Kaca Rabi Astra Jingga jadi saksi ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.